Dia, Uy, orang Cani, ayo. orang telepon lah. Oh Pak, Lobeng mana? di bumi keur ngahamplasan. Oh, orang yang kadenya yang kedil, ayo nanya. Oh, siap. Dan terus kadianya atuh. Yuk. Oh, siap. Ma Beng, Ngus, di telepon. ngus dia. Aya. Aya, Ayo tuh orang berangkat. ayo. Mana si Obeng teu eueuh ongkoe ka dari ieu cenah. Tanggal ayeuna bantuan ngahamplasan atuh di dieu mah. Oh, nih. Ngaboskan mobil nih. Nyata ke cicing we. Obeng tuh ngaya bejaan deh. Terus lamun ente nyaho urang keur ngagosokan moal ka dari ya gitu. Ah, gitu atuh ditungguan di kamari datang ka DT. Pangkeuna sana jadi ningalikeun nu ngabantuan mah. Terus anu urang ngopi heula ya. Ayo ah. Kalau kurang teh nu nawar 10 juta nu konengna rek dijualnya kumanya euy Terus nyata hanya dijual teh hanya Jual we atuh Jang. Lumayan keur kieu mah. eta teh hiji lin 10 juta teh. Ai ceuk urang mah mendingan keneh jual. Eta duit 10 juta lamun dipeulikeun kana puru bakal jadi loba mungkin teh. Daripada lagi ngulau ku itu mending buru we pugu-pugu barang jadi bangkong. siapa mau ditanya teh tara bener mau dijual kan itu mah eta mawa keberuntungan koi mah di mana-mana oge lauk keberuntungan Lah tong dipikiran geus ngopi eta mah tah. ngopi lah pikiran kita rudet nih Ngopi aya nama tuh. menurut mana Beng jual tau Nya sebenarnya mah tapi lumayan dijual mah. tapi kan melina ge urang geus sakit tuh Beng Terus mah tuh menurut ente yang jual apa moal? malah Untung dapat jauh deal ayeuna meuli 20.000 hiji anu nawar 10 juta kan baca jauh. Jauh. Mendingan kana ulah lamun 25 30 teh jual. Ayeuna mah. siap Kalau mah kieu dia daripada pusing. Urang mulin ya ka kebon hejo kalinya teh. Gimana Pak? Tadi dinya deukeut. Wah, can pernah Aya naik teh dia mah. Ayo lah pusing kan Ngopi geus ayeuna mah ngadempulan geus. Aku merasa kamu telah jatuh cinta dari perhatianmu. Oh ketahuan, memang kamu jatuh cinta karena cemburu buta. Katanya teman, tapi kadang bilang sayang.
Aduh capek ning jang teh apa dia teh. Engap. Ai beuteung geus kieu mah geuningan. Hek. Nyata beng lumayan tidak kalinya ge tuh. Geus kolot mah. Ripuh. Aduh. Kurang ge nanya saeutik dinya ka dieu. Langsung kita turun di we. Deui we. Aku merasa kamu telah jatuh cinta dari perhatianmu. Oh ketahuan, memang kamu jatuh cinta karena cemburu buta. Tahu urang mah di dieu kalau dia teu pusing teh. Di imah pusing, rudet. Ka dieu lompat teh. Lamun ente percaya mah ka urang. Pentasan gunung itu tuh tak eta teh Vietnam. Ka teman-teman anu aya di mana wae nya khususna Cianjur saupamina bilih hoyong wisata tong tebi-tebi di desa Cibarig bege ayeuna mah terus aya anu namina kebon hijau. Jadi di samping tiasa berwisata yang orangnya tiasa mengenal macam-macam tanaman, macam-macam buah-buahan. Nah, sajabina tik itu orang tiasa menakan pemandangan anu enak. Nah, contohnya di Pali itu Vietnam, Pali itu perbatasan teh Thailand, nah, Pali itu eta teh Korea Utara. Nah, jadi sekali deui ka teman-teman beli hoyong berwisata ulah tebi-tebi. Nah, di dieu ge biasa. Bios lah teu di endorse oge nya. Penting biasa ngenalkeun bahwa di Desa Cibarig teh aya tempat wisata anu teu eleh kuno sanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sareng channel Lonok Hideung. Tong hilap di subscribe sareng di like nanya. Kanggo nu tacan subscribe di antos subscribe-na urang ramekeun di channel Lonok Hideung di film komedi. Ulah hilap di subscribe, like sareng komen. Di antos subscribe-na nya, like-ana, komenana. Mantap.